Ieu macan teuing daek bareto teh dihukum kudu dipatut. Ari ayeuna kumaha? Heeh, ari sia. Bis nyingong gitu lah bisa digebrak sih ku aing. Nah, kabayang kabina-bina teuing maneh teh ka pamajikan teh teu sudi aing mah disangsara anak deungeun. Lumrah wae sia nyatu ku sorangan, lamun geuring sia diwapan ku aing. Dicangcang tadi paraban dikungkung tadi awur. Deungeun mah. Ari maneh hayam apa embe? Jauh-jauh. Deungeun mah ka pamajikan teh ngimahan ngabalanjaan aing kitu mah. Ari ieu na teh kadeuleu. Bisa-bisa wae maneh teh balan teh. Atuh da sumutan geus. Kalaki boga tetelo mah tak kolong wae kejo. Heh teu boga ka ero. Heh teu boga ka era. Hirup ka mangandeur nyoro rezeki awewe. Kumayua ari rek kitu mah jangan hayang boga pamajikan ari rek dikerek mah. Oh, mun geus gandeng lah tong bacewe. Ya geus aing gandeng mah. Oh, mun geus gandeng era ku tetangga. Ari eta make baju keneh, make samping keneh. Oh, ngade oge kitu alus. Teu saya milih. Emang udah pernah rek buayaan gitu. Terus ngomong. Fitnya Rios terus. Aduh, sekarang aing geus beak ieu mah. Ieu leun aing sampe bicara teuy. Mun geus tong ngacambling wae lah. Aing ieu nafsu aing geus maroma ieu. Sieun pangieunkeun ieu lah cilemu anggur. Ieu binjang aing nyeri. Lo montong nyicrik leumpah we. Aduh ya Allah ieu mah geus kuat aing bener. Aing ieu mah. Aing sanggup nganterkeun sia ka astana aing mah. Coba dulu kasur paman-paman bapak aing bea kucing dijual ka Parsintir. Ya halus atuh. Teu hese ari pindah kete. Rindu ya teh. Sak terus nonton. Sakalian di mana? Pakai pasang sintir usia jual 5 ieu sakalian.